Urang boro-boro ditinggalkan pamajikan bertahun-tahun, ditinggalkan ku pamajikan 2 poe 2 poe ditinggalkan ku pamajikan balik ke Imam Mitoha karena dulurna neuk hajatan. Urang ditinggalkan ngurusan anak ribu Pak. Urang jauh tina pamajikan, rasakan ku bapak ketika jauh daripada seorang istri, hampa hidup ini Pak. Bener, sekalipun kita mohon makhluk yang kuat, makhluk yang cerdas, tetap kita membutuhkan kasih sayang dan perhatian daripada kaum perempuan. Leres tante bu, so contoh ulah jauh-jauh Pak ya, kula datang ti Pandeglang ka dia, lempang ti imah jam 3 datang ke dia jam 8. Ketika jauh daripada seorang istri, hampa hidup ini karena tidak ada perhatian dan kasih sayang yang saya rasakan. Bener bu. Apa buktinya? Di imah maya, lamun kula di imah beserta dengan istri, ayah pamajikan digigir, perhatian dan kasih sayangnya selalu diberikan terhadap saya. Di imah mah kula aya nu merhatikeun. Nempo salaki keur ngobrol jeung sahalos can sare, datang pamajikan menawarkan jasa. Punten bi, bisi abi rek ngopi, bisi abi rek nyusu, datang nanyakeun. Di imah mah di dia, padahal jelema loba, panitia loba, eueuh nu nawaran kopi aja. Aya mah contoh, ulah panitia ulah digulaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amma birahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Ashhadu an la ilaha illallahul ahadus samad syahadatan iddakharaha liyaumil ma'ad. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad muwatti'i tariqil huda wassidad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadza ila yaumil mi'ad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu habibunal karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya hadratal mukarramin. Bibi santri sehat, alhamdulillah. Aya tilu perkara bibi santri anu moal aya faidahan, aya tilu perkara anu moal aya manfaatan. Bejakeun apa entong? Bejakeun apa ulah? Kahiji perkara anu moal aya manfaatan, perkara anu moal aya faidahan anu kahiji nyaeta nyeungeut patromak di tengah poe ereng-erengan. Panon poe caang nyorot ka alam dunia nyeungeut patromak, maka eta nyeungeut patromak di tengah poe moal aya manfaatan. Leres apa henteu? Kadua perkara anu moal aya manfaatan anu kaduana nyaeta mahugi barang bere kana bikang anu teu bogoheun.
maka eta mahugi kana bikang anu teu bogoheun moal aya manfaatan. Duit beak, harta beak, cinta tak dapat. Katilu perkara anu moal aya manfaatan anu katilu nyaeta caramah dihareupeun nu ngarobrol. Kira-kira urang wih di dieu hoyong teu kenging ilmu anu bermanfaat, hoyong teu Bu? Insya Allah. Hadratul mukarramin, para kiai, para ajengan, asatid wal asatidah, para tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat teristimewa, Syaikhinal Mukarram, guru simkuring, guru urang sarerea, pangarsa abi beserta keluarga besar selaku pengasuh pondok pesantren Raudhatul Hasanah. Urang doakeun mudah-mudahan mantena ku Allah sing ditambih-tambih yuswana anu barokah tur panjang, amin. Mudah-mudahan putra putrina ku Allah sing dijadikeun putra putri anu soleh tur solihah. Mudah-mudahan ieu pondok pesantren sing terus eksis ila yaumil qiyamah ngalahirkeun generasi-generasi penerusna para alimil ulama, amin. Ya Allah ya Rabbal. Oke, para kiai anu sanesna anu teu disebutkeun hiji-hijina alladzina lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa tauqiran lahum. Aparatur pemerintahan ti bawahan dugikeun ka atasan ti kawit Pak RT, Pak RW, Pak Lurah anu sami kusim kuring dipihormat. Teristimewana masyarakat, para hadirin anu hadir dina ieu acara memperingati hari besar Islam, yakni peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu sepuhna, anu anomna, para santriawan, santriawati, para wali-wali santri anu sami-sami kusim kuring dipihormat. Ti payun urang ngadoa, Bu, manfaatkeun ieu waktu lantaran cik ulama sebagian daripada waktu diijabah ketika ngadoa nyaeta ketika hiji waktu tersebut diayakeun peringatan maulidna Kangjeng Rasul. Bu, Ibu, urang manfaatkeun waktu pake ngadoa lantaran ieu waktu ketika diayakeun peringatan maulid Rasul, ieu waktu jadi waktu anu diijabah, amin. Maka urang ngadoa mudah-mudahan ya urang sadaya ku Allah sing dipaparinan umurna anu panjang tur sehat wal afiyah. Ibu hayang dibere umur panjang, ibu hayang dibere umur panjang, hayang sampai sabaraha tahun tanya. Bapak hoyong dibere umur panjang, Pak. Bapak hoyong teu dibere umur panjang. Rata-rata Bu, manusia teu lalaki teu awewe teu nu budak teu nu kolot teu nu kaya teu nu miskin kabeh ge hayang dibere panjang umur. Nu budak hayang dibere panjang umur, nu kolot hayang dibere panjang umur, anu beunghar hayang dibere panjang umur, urang ge nu masakat hayang dibere panjang umur. Tapi lamun ku urang dipikir-pikir, Pak, anu budak hayang dibere panjang umur wajar meureun karena hirup di alam duniana can pati lila, can seubeuh hirup di alam dunia. Tapi giliran nini-nini jeung aki-aki hayang dibere panjang umur. Coba lamun ku Allah diijabah dibere umurna panjang sampai saminggu memeh kiamat hirup keneh. Atuh pan ripuh, Bu, enduk ngobrol geus eueuh batur, enduk ulin besti geus pararaeh, leres teu? Anu beunghar hayang dibere panjang umur wajar meureun hayang leuwih puas menikmati kekayaan. Tapi giliran urang jelema nu susah, Pak, urang jelema nu susah menta hayang dibere panjang umur. Lamun ku Allah diijabah umurna panjang, atuh berarti kan penderitaan jadi semakin lama, Pak. Leres teu? Pada hakikatna manusia teu nu beunghar teu nu susah, teu nu kolot teu nu budak,
teu aparat teu pajabat lalaki awewe kabeh ge manusia hayang dibere panjang umur. Kunaon hayang dibere panjang umur? Intina mah urang ogah manggihan nu ngaranna maot. Urang masuk ngahindar tina maut. Bener jik Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-Jumu'ah, bismillahirrahmanirrahim, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wallahu a'lam bimuradi. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad ya asyrafal khalqi, innal mauta sanyana maut tafirruna minhu anu umat anjeun sok ngahindar tina maut. Mana buktina orang sok ngahindar tina maut? Urang mah nyeri sirah saeutik gegera meuli bodrek lantaran sieun ngarosaan ujung nama sieun ngararenen bae. Halo halo Bu, orang masuk ngahindar tina maut. Orang mah nyeri sirah teu nyaho kana sirah mah nyeri hulu. Orang mah nyeri hulu saeutik gegera meuli bodrek lantaran sieun ngarosaan ujung nama sieun paeh ta maot. Paeh gering saeutik gegera berobat sabab sieun rosa ujung nama sieun paeh. Padahal urusan paeh Bu itu adalah perkara anu hak. Kullu nafsin dha'iqatul maut wallahu alam bimuradi. Setiap makhluk nu bernyawa pasti kabeh ge bakal ngasaan anu ngaranna paeh. Cik Arab maut di dieu mah paeh. Kabeh ge pasti bakal ngasaan anu ngaranna paeh. Lantaran orang makhluk yang hidup, makhluk yang bernyawa. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun wallahu alam bimuradi. Ketika ajal makhluk itu geus datang maka teu bisa dipajukeun, teu bisa dipundurkeun walaupun cuman sesaat. Minha khalaqnakum, tina tanah urang berasal ku Allah diciptakeun. Wa fiha nu'idukum, kana jero tanah urang ku Allah bakal dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kaluar deui tina tanah ketika orang dibangkitkeun ti alam kubur. Leres teu Bu? Leres apa teu? Urang mah kabeh ge asalna tina tanah, sedangkan teu aya syarat ajang maut. Maut mah teu kudu kolot Pak. Kadang-kadang nu kolot ti heula paeh, nu budak panderi, atawa kadang nu budak mah panderi, nu kolot mah ti heula. Atawa masyarakat ti heula kiai panderi, miheulaan maut miheulaan paeh kana kiai mah moal kawalat ieu teh. Maut mah teu aya syarat kudu gering heula teu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Urang asalna ge tina tanah, ayeuna hirup cicing urang dina luhureun tanah. Barang dahar kadaharan asalna kabeh ge tina tanah. Nginum cai urang kaluarna tina tanah. Kabeh manusia asalna tina tanah. Nu beunghar tina tanah, nu miskin tina tanah, nu jangkung tina tanah, nu pendek tina tanah, nu putih tina tanah, nu hidung loba teuing tanah. Tina tanah maksudna. Kabeh ge asalna tina tanah Pak. Lalu apakah boleh kita meminta kepada Allah untuk diberikan umur yang panjang? Boleh. Lalu tujuan kita mohon untuk diberikan umur yang panjang, tujuan orang yang diberi umur anu panjang bukan semata-mata untuk bersenang-senang di alam dunia, tapi orang berharap sugan jika memang kita dianugerahi umur yang panjang, mudah-mudahan kita bisa menambahkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ketika Allah berikan kita umur yang panjang, berarti kesempatan kita untuk bertaubat atas dosa-dosa kita pun semakin banyak kesempatannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Maka ku sabab kitu urang ngadoa sakali deui mudah-mudahan urang ku Allah sing dipaparinan umurna anu panjang tur sehat wal afiyah. Lantaran Bu, umur doang anu panjang lamun teu dibarengan ku sehat ripuh tenani. Leres ripuh pantes saeutik manusia nu ku Allah diberi umurna panjang.
aya nu sampai 70 tahun, 80, 80, bahkan sampai 100 tahun. Tapi asa kuripuh amat ari umur sampai ke ratusan tahun ngan unggal poena gering malulu. Sedengkeun Pak, penyakit di zaman kuari mah geus tilok ngadeuleu kana umur. Penyakit di zaman kuari mah geus tilok nempok kana umur. Baheula mah biasana nu sok kena penyakit encok jeung rematik itu biasana nini-nini jeung aki-aki. Leres bener teh. Tapi di zaman ayeuna kadang-kadang manusia umur budak keneh, awak jag-jag keneh, tapi uratna mah geus hararaseum. Cek dokter mah disebutna penyakit asam urat. Penyakit di zaman kuari mah geus teu ningali kana umur, teu nempok kana umur, geus tilok pandang bulu. Nu teu buluan ge gering, Pak. Panaya umur manusia budak keneh, awak jag-jag keneh, uratna cager ngan beteung nu hasem. Ku dokter mah disebut penyakit asam lambung. Maka ku sabab kitu urang ngadoa mudah-mudahan urang mah ku Allah sing dipaparinan umurna anu panjang tur sehat walafiat. Oke, mudah-mudahan urang ku Allah sing dipaparinan milik rezeki duit anu seueur tur barokah. Lantaran Pak sanajan dibere umurna panjang, awakna sehat, tapi lamun unggal poe tilok dibere nyekel duit atuh ripuh deui bae. Sabab urang mah pan rumah sabunya, urang mah rumasa manusia nu hirup di alam dunia na teu pati bisa tawakal ka Allah. Urang mah hirup di dunia teh butuh duit, rek muludan butuh, rek hajatan butuh, ngawinkeun anak butuh, nyunatan anak ge make atuh make peso mumun duit doi. Maka ku sabab kitu urang ngadoa mudah-mudahan urang ku Allah sing dipaparinan milik rizki duitna anu seueur tur barokah, ajang bekel urang ibadah, amin. Sesana jang ngabangun imah nu megah, sesana deui jang meuli mobil nu mewah, sesana deui jang ongkos ziarah ka tanah suci Makkah. Urang supaya bisa tawaf keliling Ka'bah, bisa sa'i ti Safa ka Marwah, bisa mabit di Muzdalifah, bisa wukuf di Arafah, bisa ziarah ka Kangjeng Rasul di Madinah, balikna ka beuli sawah, anu jara romblo sing enggal nikah, anu tos nikah sing tiasa nambah. Ari wani mah itu wani mah ulah maksakeun, Pak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, beres roes guru urang ti payun tadi maparinan mauidul hasanah ka urang. Pangersa abuya anu ti sadeng guru urang nu tos ngalantunkeun ayat suci Al-Qur'an tadi. Alhamdulillah urang doakeun mantena sawarana tos mulai seep. Percis doang kula. Maka orang doakan mudah-mudahan ya guru-guru orang ku Allah sing dipulihkan deui tina suantena, margi masih kene seueur anu membutuhkan anjeunna, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, Pak, beres tadi ku guru orang mau itu hasanah begitu sangat lengkap dan cukup tentang maulidna Kangjeng Rasul, wasiat-wasiatna Kangjeng Rasul, bahkan perjalanan kehidupan Kangjeng Rasul dibejar-beaskeun ku guru orang. Ta ieu mah ngan saukur tatambah, ieu mah tatambah doang, ari ngaran tatambah mah tilok loba. Ibu meuli bea 10 liter menta ditambahan moal sampai ka 2 liter acan. Paling ge ditambahan mangan ukur 1/2 liter. Mantak ulah ngarepkeun menang ilmu tisim kuring, kula mah lain kiai, kula mah lain ustad, kula mah santri ge santri gagal. Tapi sekaligus walaupun sim kuring ieu santri gagal, mudah-mudahan Allah sing maparinan taufik jeung hidayah sehingga urang balikna dina ieu tempat nyandak ilmu anu bermanfaat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terutama harapan besar urang adalah santriawan santriawati, ialah the next of generation para alimil ulama. Urang doakeun mudah-mudahan para santriin santriat khusus nu aya di Riyadul Hasanah
mudah-mudahan raudhatul hasanah, mudah-mudahan ku Allah sing dipaparinan kakiatan lahir zinarang batin tina milari ilmu, amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin wa hadirat, syarat ngayakeun acara peringatan Muludan tos cekap mauidul hasanah tentang akhlak Kangjeng Rasul tos dibejar-beaskeun, pengajian ayat suci Al-Qur'an tos aya, marhaba sholawat tos aya, ijtima'un nas pun tos aya. Bahkan salah satu syarat ijtima'un nas, kumpulna manusia urang dikumpulkeun dina ieu tempat, teu aparat teu pajabat kabeh ngahiji, teu nu bodoh teu nu pinter kabeh ngahiji, teu nu budak teu nu kolot kabeh ngahiji. Kenapa orang dihijikeun dina ieu tempat? Urang kabeh dihijikeun ku guru urang dengan tujuan urang yang sama, berharap di akhirat jaga menang syafaat, amin ya Allah ya Rabbal. Iya yang patut dibanggakan ke umat Islam. Sementara yang terjadi di Indonesia, Pak, di Indonesia sekalipun jumlah jiwanya puluhan ratusan juta, jumlah jiwa di Indonesia ratusan juta, bener cik guru orang tadi, tapi kekuatannya semakin kecil. Kenapa kekuatannya semakin kecil? Karena tafarruq bainal ummah terjadi di mana-mana. Jangankan di agama Islam, di rakyat Indonesia, NKRI sekarang sudah mulai terjadi tafarruq bainal ummah, dipecah-pecah. Buktina kamari, Pak, di Jakarta aya demo, nu demo rakyat Indonesia dibentrokeun jeung polisi, polisi rakyat Indonesia, nu demo rakyat Indonesia. Kenapa rakyat Indonesia jeung rakyat Indonesia kok bisa bentrok? Karena ada oknum nu hayang menciptakan perpecahan di bangsa Indonesia. Terlebih dina umat Islam pun terjadi tafarruq bainal ummah, perpecahan di antara umat. Kiai jeung kiai diadukeun, Pak, santri jeung santri diadukeun. Datang organisasi-organisasi baru yang dijualnya tetap Rasulullah. Kami pembela Rasulullah, kami pembela Wali Songo, tapi menyebar fitnah dan menyebar fitnah-fitnah kejelekan, ngagorengkeun satu sama lain di mana-mana. Akhirnya jadi perpecahan. Kiai jeung kiai pecah, beda paham tentang ilmu nasab. Gara-gara nasab kiai jeung kiai jadi haliwu, tengurusan kiai, tengurusan masyarakat. Masyarakatnya jadi tertinggal, pengajiannya jadi tertinggal, masyarakatnya tertinggal, pengajian tertinggal, ibadah masyarakat sudah tidak lagi dikontrol karena kiainya sibuk ngurusan masalah nasab. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i, fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Terus teneng bibi santri lerusnya dina ta'lim aya, Pak, fasadun kabirun alimun mutahatikun. Kehancuran di muka bumi diakibatkan oleh dua golongan. Saha hiji alimun mutahatikun, kiai anu geus tilok ngurusan ibadah masyarakatna, kiai anu geus tilok daek magahan ngaji kana manusia, kiai anu sok sibuk ngurusan masalah nasab sementara kewajiban seorang kiai dia tinggalkan, kiai anu sibuk ngurusan partaina sehingga poho terhadap masyarakatna. Iya nu ngajadikeun kehancuran. Akhirna masyarakat bodoh tetap bodoh, nu teu bisa ibadah tetap teu bisa ibadah. Aya penghancur terbesar golongan kedua, siapa? Jahilun mutanasikun. Ketika kiai cicing teu magahan ngaji, ketika kiai cicing ngantepkeun urusan ibadah masyarakat, maka yang timbul jahilun mutanasikun, jalma bodoh nu ngaku-ngaku jadi wali. Modal makoli jadi wali. Bener, Pak, raja dangdut kok jadi wali. Tuh, Pak, raja dangdut jadi wali. Mantak cik abi tadi, maneh namanya raja ongkoh, nyawali ongkoh, jadi sebutnya jadi raja wali. Bisa we kudu mata. Akhirna kumaha? Timbul jelema bodoh nu ngaku-ngaku jadi wali, nu ngaku-ngaku jadi ulama. Jelema bodoh masyarakat anu butuh ilmu agama karena kiai teh anu bisa dituturkeun, akhirna nuturkeun makoli.
akhirnya nuturkan orang bodoh nu ngaku-ngaku jadi wali, Pak. Maka di dia mah orang ditembongkan kebersamaan orang, kiaina bersatu, masyarakatna bersatu, ulamana aya, pajabatna aya, nu bodona aya, nu pinter aya, nu sugih aya, nu susah aya, kabeh dihijikeun. Dan ini yang dibanggakan oleh Rasulullah, ini yang diharapkan oleh Rasulullah. Cek Rasul, silman qata'a wa'ti man harama wa'fu amman zolama. Silman qata'a, sambungkeun tali duduluran, ulah papecah, ulah papisah. Sabab orang mah manusia nu teu bisa lepas dari satu sama lain, saling membutuhkan. Orang teu bisa hirup sosoranganan, Pak. Sekalipun kita jadi orang yang kaya, orang jadi jelema nu kaya, umpama tetep nu kaya butuh kanu miskin, Pak. Eta nu kaya loba harta karena banyak perusahaan, emang nu gawe di perusahaanana saha lamun lain jelema nu miskin. Leres teh. Jelema kaya loba sawahna sekali panen puluhan ton, sekali panen ratusan ton. Emang eta bisa ngahasilkeun beas puluhan ton, menang ngagawean saha eta sawah lamun lain jelema nu susah, Pak. Berarti nu kaya butuh kanu susah, lalaki butuh ka awewe, Pak. Sekalipun orang makhluk anu diberi kelebihan ku Allah dibandingkan perempuan, maaf kaum ibu-ibu, memang laki-laki Allah berikan kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Wallahu a'lam bimuradih. Allah beri kelebihan terhadap kaum laki-laki dengan akal yang lebih banyak, dengan akal yang lebih sempurna, dengan tenaga yang lebih kuat. Lalaki lebih kuat tenagana, lalaki lebih cerdas akalna, tapi sekalipun bapak tenaganya lebih kuat, bapak akalnya lebih sempurna, tetap kita mengakui bahwa kita butuh perempuan. Leres deh, Pak. Leres, orang butuh ka awewe. Pokoknya nyieun ngeunah hirup ke si eta, Pak. Yang kita bikin semangat kan dia, Pak. Leres deh. So, sekalipun perempuan ini dibilang makhluk yang lemah, awewe makhluk yang lemah. Awewe kenapa disebutkan makhluk yang lemah? Karena daya pikirna lemah, daya pikirna halus, perasaan awewe mah halus, tutur bahasa nage, ucapan nage awewe mah halus, kulit nage pan leuwih halus tibatan urang, Pak. Mantak disebut nage pan awewe mah makhluk halus. Atunya sekalipun ini disebut makhluk yang halus, makhluk yang lemah, jajal bapak pasea jeung pamajikan moal menang. Mun pasea jeung pamajikan tong dilawan moal menang, cukup bacakeun ayat kursi bae. Sabab makhluk halus masieun ka ayat kursi, Pak. Masya Allah tuh, Pak. Sekalipun kita laki-laki Allah berikan kelebihan, orang tetap butuh ke awewe, orang tetap butuh ke pamajikan. Walaupun perempuan disebut tenaganya lemah, tapi banyak pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh kaum perempuan, yang tidak dapat dilakukan oleh kaum bapak-bapak. Leres teh, Bu? Sok, sekalipun jumlah tangan mereka dengan tangan kita jumlahnya sama, tapi gagahna awewe, sebanyak apapun pekerjaan rumah mereka bisa selesaikan dengan sempurna di waktu yang bersamaan. Leres tante, Bu? Bikang mah bisa, Pak, ngurusan imah bari ngasuh anak bisa, ngais anak bari masak bisa. Leres teh, Bu? Ngurusan imah bari ngurusan salaki bari ngurusan anak bisa, dahar bari ngisangan anak ge bisa. I bener, Pak. Kula pernah nyaksian, kula boga pamajikan keur dahar, keur ngeunah-ngeunah dahar, anak modal, naon atuh bahasa lemesnanya, anak ngising. Iya, pamajikan teu marah jika urang, walaupun dia sedang makan, tetap dia memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anaknya.
keur ngeunah-ngeunah dahar anak ngising ditangkep ku pamajikan mah Pak, dibawa ke kamar mandi, diurusan dengan penuh kasih sayang. Muka lawang make leungeun anu kiri, leungeun anu kanan bari nangkep ke anak, dibawa ke kamar mandi, muka calana make leungeun anu kiri, sungut mah bari nganyoh-nyoh bae. Dibuka ku leungeun anu kiri, diisangan make leungeun anu kiri, leungeun nu kanan bari nangkep bari ngucurkeun cai, awewe mah bisa. Jajal urang keur ngeunah-ngeunah dahar Pak, anak digigir modal. Kumaha cek urang, bangsat dia. Sakieu aing keur ngeunahna dahar modal deui. Tuh Pak, apakah sama perlakuan kita terhadap anak seperti yang dilakukan oleh istri terhadap anaknya? Beda. Urang mah bukan dengan kasih sayang, urang mah dengan rasa sareuksekan. Orang memawa ke kamar mandi dengan bukan dengan pelukan, dikandar dibawa ke kamar mandi. Sok datang ke kamar mandi, apakah dipeluk ku bapana? Henteu. Disandekelkeun kana tembok Pak. Muka calana ge urang malain ku leungeun, ku suku. Ngajegang dia cik bapana. Tuh disemprot ku urang mah make selang Pak. Tuh beda Pak. Urang boro-boro ditinggalkan pamajikan bertahun-tahun, ditinggalkan ku pamajikan 2 poe beh. 2 poe ditinggalkan ku pamajikan, pamajikan balik ka imah mitoha karena dulurna neuk hajatan. Urang ditinggalkan ngurusan anak ribu Pak. Urang jauh tina pamajikan, rasakeun ku bapak ketika jauh daripada seorang istri, hampa hidup ini Pak. Bener, sekalipun kita mohon makhluk yang kuat, makhluk yang cerdas, tetap kita membutuhkan kasih sayang dan perhatian daripada kaum perempuan. Leres tante Bu. So, contoh ulah jauh-jauh Pak ya, kula datang ti Pandeglang ka dieu, lempang ti imah jam 3 datang ke dia jam 8. Ketika jauh daripada seorang istri, hampa hidup ini karena tidak ada perhatian dan kasih sayang yang saya rasakan. Bener Bu. Apa buktinya? Di imah maya, lamun kula di imah beserta dengan istri, ayah pamajikan digigir, perhatian dan kasih sayangnya selalu diberikan terhadap saya. Di imah mah kula aya nu merhatikeun, nempo salaki keur ngobrol jeung saha los can sare, datang pamajikan menawarkan jasa. Punten bi, bisi abi rek ngopi, bisi abi rek nyusu, datang nanyakeun. Di imah mah di dia, padahal jelema loba, panitia loba, nu nawaran kopi aja. Ya mah contoh, ulah panitia ulah digulaan. Bener Pak, jauh daripada istri, hilang kasih sayang, hampa hidup ini bagaikan hidup sepi di tengah keramaian. Bener. Maka urang ku Rasul dititah hirup eta kudu ngadulur, kudu nyambungkeun duduluran, karena urang mah satu sama lain saling membutuhkan. Lalaki kana awewe butuh, awewe kana lalaki butuh. Walaupun kalian mampu mengerjakan pekerjaan rumah, walaupun kalian mampu mengurusi anak dengan sempurna, kalian kan wanita makhluk yang istimewa, kalian kan makhluk yang mewah, kalian kan makhluk yang lemah, butuh perlindungan. Maka kami selaku kaum laki-laki yang bisa melindungi kalian daripada kaum perempuan. Betul? Sumpah, orang saling butuh. Makanya cik Rasul silman kotoa, sambungkeun duduluran. Nu bodoh butuh kana kiai, kiai ge butuh kana bodoh. Dokter sekalipun jelema hebat, dokter boga ilmu kedokteran sarua, dokter ge kanu gering mah butuh. Emang dokter teu butuh kanu gering? Butuh. Eta dokter loba menang duitna ge puguh tinu gering. Leres teh. Berarti eta dokter lamun peuting ngadoa, cek dokter, Gusti mudah-mudahan jagi sukma milik abdi rada loba,
Berarti kan secara tidak langsung iya dokter ngadoa supaya jagisuk lobanu gering. Tuh Pak, dokter butuh ka jelema nu gering, urang oge nu gering butuh karena dokter, karena kita butuh sehat. Urang mau bisa cager tanpa melalui salah satu sebabnya itu adalah pengobatan. Yang mampu mengobati itu adalah dokter. Berarti urang ge butuh karena dokter. Kiai butuh ka urang jelema nu bodoh, atuh puguhan urang ge leuwih butuh karena kiai Pak. Karena ayana kiai di lembur urang, ibadah urang jadi dibenerkeun ku kiai lewat pengajian. Karena ayana ustad di lembur urang, ibadah urang dibener-bener ku guru urang dina pengajian. Bahkan syukur ka Allah ketika di lembur urang aya kiai, ketika di lembur urang aya pasantren, urang jadi bisa nitipkeun anak ka pasantren. Ieu salah satuna. Urang jadi bisa nitipkeun anak urang ka pondok pasantren karena kiai kana ustad titah dipagahan tentang ilmu agama. Padahal punten Pak, mesti Bapak ketahui kewajiban ngadidik anak tentang ilmu agama sebenarnya itu bukan kewajiban kiai. Ngadidik anak tentang ilmu agama itu lain kewajiban pondok pesantren. Neng dididik ilmu agama bukan kewajiban kiai, bukan kewajiban abi, tapi kewajiban urang selaku indung jeung bapana. Urang indung bapana nu boga kewajiban ngadidik anak tentang ilmu agama. Allah ngandika dina suci Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal aqibatu littaqwa wallahu alam bimuradih. Wa'mur ahlaka, perintahkan anak-anakmu dan keluargamu untuk melaksanakan sholat. Perintahkan anak-anakmu dan keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wastobir alaiha, didik mereka dengan sholat supaya mereka bisa sholat. Wastobir alaiha, kalian harus bersabar ketika mendidik mereka tentang sholat. Jawaban pertanyaan kita, apakah hanya sebatas ibadah sholat yang mesti diwauhkeun ku kolot kanu jadi anakna? Apakah hanya sebatas ibadah sholat yang wajib digurukan terhadap anaknya, diajarkan terhadap anaknya? Apakah kolot ngan saukur wajib ngadidik sholat doang kanu jadi anak? Tidak. Di dalam sholat ada rukun, di dalam sholat ada syarat, di dalam sholat aya pembatalan, di dalam sholat aya pasunnahan. Bahkan ruknun min arkanis sholat, salah satu rukun daripada rukun sholat itu adalah maca Fatihah. Berarti secara tidak langsung nu ngadidik anak urang tentang maca Quran oge lain kewajiban kiai, tapi kewajiban urang selaku indung jeung bapana. Leres tante Pak. Tapi kan urang matilok magahan anak, urang matilok magahan anak tentang ilmu agama. Lain karena urang na bodoh, iya lain. Urang cukup magahan patehah acan maka anak mungkin urang bisa. Ja urang ge pernah belajar di kobong, pernah diajaran ku kolot-kolot urang. Lain urang bodoh, tapi karena urang nasok eueuh waktu, urang mah eueuh waktu jangan didik anak tentang urusan agama. Emang kunaon? Karena waktu orang mah geus beak. Beak pake naon? Beak pake nyiaran duit. Nu usaha lempang isuk balik burit datang ka imah kaburu capek, anak mah teu kapagahan tentang ilmu agama. Nu usaha lempang poek balik poek datang ka imah geus kaburu capek, anak mah teu kapagahan urusan agama. Urang bersyukur di lembur urang aya pondok pesantren. Urang bersyukur di imah di lembur urang aya keneh kiai, sehingga urang bisa nitipkeun anak-anak urang ka kiai titah dididik tentang ilmu agama. Akhirna pan kabeh jadi pada nararitipkeun anak-anak kana kiai. Lantaran kabeh eueuh waktu jang magahan anak, sehingga kabeh anak-anakna dititipkeun kana kiai. Atuh pan lajuna di imah kiai ngabadeg anak jelema. Leres deh. Sehingga ieu kiai jadi teu boga waktu jang nyiaran duit.
Sabab waktu nangges beak pakai ngurusan anak-anak orang. Kaharti tante Pak. Kerung nama can kaharti yang mah. Sakali deui Pak Boya. Kewajiban ngadidik anak tentang ilmu agama adalah kewajiban orang selaku indung jeung bapana. Cuman kan orang mah eueuh waktu jangan ngadidik anak ilmu agama. Kunaon sababna? Sabab waktu orang mangges beak pakai naon? Pakai nyiaran duit. Akhirna anak orang dititipkan ke kiai, titipkan ke ustad. Pan akhirna mah kabeh pada nararitipkeun anak dina kiai. Sehingga ieu kiai jadi eueuh waktu jang nyiaran duit. Sabab waktu nanggeus beak pakai ngurusan anak-anak orang. Mantak urang na kudu daek mere. Heuh kitu. Tuh duit bae nu diomong-omong duit. Atuh pan ibadah mah kudu ikhlas. Pan dina surat Yasin ge aya. Wali murid magahan ikhlas kana kiai. Dina surat Yasin aya bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Wallahu alam bimuradi. Ikuti orang yang tidak pernah minta dibayar. Berarti tuturkeun kiai anu tilok minta dibayar. Eta dalilna ge mantap kudu ikhlas kiai mah. Cak kiai budak. Ripuh kieu cara namanya. Itu dalil memang benar. Eta dalil bener Pak. Cuman eta dalil lain jang dipake ku bapa. Dalil eta lain ajang wali murid. Dalil itu secara pesan moralna eta dalil jang dipake ku kiai. Hartina kumaha? Cek Allah, hai kiai, hai ustad, hai para alimil ulama, jika kamu ingin diikuti oleh masyarakat, jika kamu ingin diikuti oleh jamaah, jika kamu ingin diikuti oleh para santri, maka jangan minta dibayar. Eta mah pesan moralna jang kiai, dalil bapak jang ibu malenu eta. Mana dalilna? Hadis Kangjeng Rasul. Cek Rasul, inna ahaqqa ma akhadtum minal ajri kitabullah. Nu paling berhak dibayar adalah manusia nusok magahan ngan. Eta dalil mamang mah. Jadi kiaina ulah yang dibayar, wali muridna kudu daek maya. Tuh dah kiai ngomong-ngomong duit baik. Kadang-kadang punten Pak, terkadang kita selaku orang tuanya yang salah naon, urangna nusok salah niat. Kenapa sih giliran anak kita diam di pondok pesantren, giliran kiai ngayakeun urunan sabulan sakali 30.000 jang mayar listrik, kadang-kadang ieu kiai teu anggeus saminggu diomongkeun di tiap-tiap warung. Ustad jing kitu. Tuh Pak, kenapa giliran anak kita disimpan di pendidikan agama, kiai mengadakan urunan gak teu sapiraha. Kadang-kadang orang hese ka ikhlas, orang hese kana ridho. Tapi giliran anak kita masuk ke dalam pendidikan umum, anak orang asup ka sekolah, seberapapun bayarannya kita nggak pernah nawar Pak. Anak orang asup kana PAUD be, sekolah PAUD favorit pendaftaran 500.000 dibayar, teu ditawar. Padahal ngan ukur menang balon doang 5. Bari nu hejo mah pun geus betus. Atuh tinggal sesa 4. Dibayar. Anak urang asup ka SMP bayar. SMP favorit mahal, ka SMA mahal. Bahkan teu saeutik aya kolot anu rela ngajual harta jeung banda
sabab anak narek asup ke universitas ternama. Betul. Anak hayang asup ke kuliahan kolot ngabelaan ngajual harta jeung banda. Kenapa giliran karena pendidikan umum orang bebelaan, tapi giliran karena pendidikan agama orang hare-hare nyabodokeun kana anak. Kenapa bisa seperti itu? Terkadang kitanya yang salah dalam niat. Orang mah nyakolakeun anak rata-rata lain supaya anak pinter, ieu lain. Orang mah nyakolakeun anak teh supaya anak ieu sukses loba duit. Itu rata-rata, Bu. Orang mah nyakolakeun anak tujuanana lain anak supaya pinter. Nu penting anak ieu supaya sukses loba duit. Karena sangkaan ibu-ibu jeung bapak-bapak ataupun orang tua yang rendah, yang minim keimanannya, ngarasa, berharap, berprasangka bahwa santri mah tidak punya masa depan. Disangkana santri mah masa depannya tidak menjamin. Cek saha santri masa depannya tidak menjamin? Allah nu ngajamin. Cek Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin jadi motivator untuk para santriat dan santriyin. Cek Allah, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab, wallahu alam bimuradih. Qul, katakan wahai Muhammad, bejakeun wahai Muhammad ya asyrafal khalqi, kasaha bejakeun Gusti ka umat anjeun, urang kahitob kabeh dina ieu tempat, bejakeun ka umat anjeun. Apa anu kudu dibejakeun? Hal yastawi, huruf istifham bimakna nafi. Hal yastawi moal sarua alladzina ya'lamun, manusia yang berilmu, walladzina la ya'lamun, dan manusia yang tidak punya ilmu. Kedudukannya dari dunia sampai akhirat tidak akan pernah sama. Tuh, gara-gara dimimitian kubuya sadeng kenceng paneng jadi ngilu kenceng tuh. Wios kenceng wios. Wios tante Bu. Moal marah moal hewa moal ngondang deh moal, bodoh amat lah. Tuh Pak, ingat kedudukan manusia yang berilmu dan manusia yang tidak berilmu itu tidak akan sama Pak. Contoh kecil, jangankan ilmu agama yang sedang dicari oleh anak-anak kita di pondok pesantren Raudhatul Hasanah, contoh ilmu urusan bangunan be. Contoh bapak boga imah bapak dibangun ku tukang bas jeung kenek, leres teh? Imah bapak dibangun ku tukang bas jeung kenek. Ieu tukang bas jeung kenek tiap hari datang ka imah urang deuk ngabangun imah. Jam 7 geus dararatang ngararopi, jam 7:30 kenek mangges mulai gawe Pak, ngaduk semen jeung pasir diberencai dijieun adukan. Berarti gawe nama heula keneh, kenek tukang bas mah keur ngarokok keneh. Begitu jam 8 adukan geus asak, maka tukang bas kakarak turun gawe. Berarti gawena tukang bas jeung kenek heula saha? Heula kenek. Selesai pekerjaan jam 4:30, jam 4:30 tukang bas balik karena pekerjaannya sudah selesai. Tapi punten Pak, jam 4:30 sanajan tukang bas geus balik, kenek mah jam 4:30 kakarak gendek mumbah ember jeung pacul. Leres teu? Berarti lamun dihitung-hitung waktu kerja antara kenek jeung tukang bas kebel keneh saha? Kenek. Tenaga yang dikeluarkan pun lebih banyak tenaga yang dikeluarkan oleh kenek. Kenek mamana nyieun adukan, kenek nu mawaan adukan, kenek nu mawaan bata, mana kenek na dicarekanan bae. Jak kenek narada torek ieu. Tuh. Tapi kenapa? Yang jadi pertanyaan, tapi kenapa setiap hari Kamis mereka dapat gaji, kenek sapoe gajihna dihitung nganukur 100.000, rokok jus full nu hapeuk tiasa bungkus. Tapi tukang bas sapoe dibere gajihna 150.000, rokok gudang garam filterna sabungkus. Secara akal logika manusiawi
Ini orang kerjanya lebih banyak kenek, waktu kerjanya lebih banyak kenek, tenaga yang dikeluarkan lebih banyak kenek, tapi kenapa gajinya gede keneh ka tukang? Iya, anu ngajadikeun bukti daripada pangandika Allah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu kedudukannya tidak akan sama, Pak. Tukang basmah sekalipun waktunya lebih sedikit dia kerja, tenaganya lebih sedikit daripada kenek, tapi tukang bas gawena di barengan jeung ilmu. Pan anu ngareka bangunan tukang bas, anu mikiran masang bata supaya lurus tukang bas, anu mikiran imah iya supaya bagus tukang bas. Kenek mah teu mikir-mikir. Cek kenek nu penting mah aing ngaduk digaji, beres imah dek rubuh deui gelos. Tuh, Pak. Iya keur contoh ilmu urusan bangunan, wabil aula ilmu urusan agama. Contoh kecil, Pak. Urang cicing di lembur bertetangga, Pak. Aya nu bodoh, aya nu pinter, aya kiai, aya ustad, aya urang jelema nu bodoh ilmu agama. Ketika di lembur urang aya anu rek hajatan, contoh sunatan. Di lembur urang aya nu ndek sunatan, maka biasana sok ngayakeun riungan, kiai diondang, urang oge nu bodoh diondang. Urang nu bodoh diondang jam 4, cek sohibul hajat, mang wayah nanya jam 4 ka imah kula ndek ngariung salamatan anak sunatan. Cek urang insyaallah. Datang deui kana kiai, punten kiai, punten abah, punten abi, abdi rek nyepitan putra. Tina cara ngondangna geus beda. Ka urang mah ngomong nage sunatan, kana kiai mah ngomongna cepitan. Batur mah ka kiai mah make punten sagala, ka urang mah henteu. Wayahna cek nu boga hajat, kiai tabuh opat diantosan di bumi abdi ngariung. Berarti urang nu bodoh diondang jam 4, kiai ge diondang jam 4. Tapi panpa pada buktina urang diondang jam 4, urang mah jelema bodoh satengah 4 ge geus standby di imah nu boga hajat. Darah riuh. Kiai datang can, tacan jam 4 kurang saparapat, urang nu bodoh kesel nangguan kiai kukurilingan di imah nu boga hajat toab. Tuh karena kiai can datang. Begitu jam 4 kurang 5 menit kiai kakarak datang. Begitu kiai datang disambut ku nu boga hajat, alhamdulillah abah tiasa dongkap, nuhun abah tiasa dongkap, mangga abah kalebet calikna dilebet, abah mah ulah di luar, calik dilebet, disambut ku nu boga imah, Pak. Nu kakarak datang ari urang nu tita tadi eueuh nu nyambut leres teu. Apakah itu beda? Beda. Padahal nu ngondang nama eta keneh, acarana ge eta keneh. Tapi di dunia orang geus merasakan perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Kiai mah diukna ge di jero, diukna ge kiai mah dina hambal, ari urang dina terpal. Kiai disambut urang mah henteu, dibere cai teu ku nu boga hajat, dibere karena sama-sama diundang, cuman caina beda. Urang mah dina aqua gelas, kiai mah dina aqua botol. Tuh beda, Bu. Dibere kue teu ku nu boga hajat, dibere cuman kuehna beda. Urang masa piring rejengan jeung limaan, ari kiai 5 piring ku sorangan. Dibere rokok teu kudu boga hajat, dibere cuman rokona beda. Urang mah rokona ge dina gelas, nu hejo nu koneng nu putih nu beureum nu hararapek kabeh araya di dinya. Ari kiai mah campul namil cabungkus colangan. Bener teu?
padahal nu ngondang nama eta-eta keneh. Giliran yang dibaca oleh kiai dan yang dibaca oleh kita tetap sama. Kiai maca Fatihah, urang ge maca Fatihah, kiai maca tahlil, urang maca tahlil, kiai maca sholawat, urang maca sholawat, kiai ngadoa, urang ge ngadoa, kiai beres, kiai urang ge beres, kiai balik, urang pangheulana. Tapi giliran balik nu dijingjing ku urang jeung nu dijingjing ku kiai beda. Urang mah plastikna ge warna hideung. Barang dibukakeun jerona ge tina besek. Dideuleu endog ngan sabelah. Lauk bandeng lamun teu hulu buntu. Daging hayam jangjang aduh. Leres teu Pak. Tapi kiai mah plastikna ge warna bereup. Jerona ge tina baskom. Barang dibukakeun endog 3 hulu teu sabelah. Lauk bandeng tina hulu sampai kana buntut tengah nage aya. Lauk hayam tina ceker kana pingping kana tetepokan kana jangjang beheung hulu nage aya. Kenapa bisa berbeda? Iya pembuktian daripada pangandika Allah. Makanya jangan kecil hati wahai kalian para santriin dan santriat. Kalian adalah manusia yang sedang dibikin kedudukan oleh Allah lebih tinggi daripada manusia yang tidak berilmu. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tuh beda Pak manusia berilmu. Ayeuna yo kita bandingkan antara ilmu agama dengan ilmu selain daripada ilmu agama. Contoh tukang bas hayang boga duit 150.000, manehna kudu gawe di imah batur ti isuk sampaikan kaburit. Moe punduk, moe tonggong, punduk mah tutung teh. Leungeun karada kasar. Kakarak boga duit 150.000 jeung rokok gudang garam filter sabungkus. Eta ge kudu nangguan poe kemis duit nama datangna. Leres teu? Tapi kiai, tapi santri tingali kumaha santri. Naon pagawean kiai? Apakah kiai sarua ngaduk semen doang tukang bas? Henteu. Apakah kiai sok dagang? Tilong. Apakah kiai sok ngojek? Can pernah ngadenge aya ojek kiai. Tapi tingali bener apa yang dijanjikan oleh Rasul, man tafaqqaha fi dinillah kafahullahu himmahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ketika manusia ini istigol dalam urusan mencari ilmu agama, maka Allah yang akan bertanggung jawab atas segala macam yang dibutuhkannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dengan tanpa dipikir dan disangka-sangka rizki itu datang. Contoh Pak, tukang bas hayang boga duit 150.000 kudu gawe, tapi kiai tinggali naon pagawean kiai? Gawe henteu, ngojek henteu, ngaduk semen henteu. Pagawean kiai naon? Subuh salat berjamaah, bela salat berjamaah, wiridan, isuk-isuk magahan sorogan, amil jurumiang, ngelal ngasal matan bina, beres magahan sorogan, balik jam 8 ka imah sarapan, beres sarapan balik di majlis magahan ngaji kitab logat, beres jam 11 torojol datang RT. Assalamualaikum cik RT. Waalaikumsalam cik kiai. Aya naon RT? Pugu mah ieu bah, teh salamah teh keur peuting pupus. Tepat ngarti di dia mah ngomong pupusnya. Teh salama keur peuting paeh mah. Innalillahi cek kiai laju abdi ka dieu dititah ku keluarga sohibul musibah. Ngabejaan kana abah wayahna jam 1 abah dihaturan calik di masjid nyolatkeun jenazah. Cek kiai insyaallah. Ulah insyaallah kiai eueuh deui pan kiai ngan kiai doang di dieu saurang. Makanya nu bakal mimpin sholat jenazah, iya kiai bakal dijadikan imam sholat jenazah nanti habis duhur. Tuh proyek pan Pak di Lembur Kulabu, di Pandeglang, jadi imam sholat jenazah, amplopna 250.000, sholawat hadiahna 150.000. Apakah nyolatkan mayat nyampe sajam? Tidak Pak.
apakah nyolatkeun mait setengah poe? 5 menit 4 kali takbir 400.000 tuh sakitu kakarak sahulu atuh lamun sapoe aya 5 hulu komaha alamat sabab dinu aing mah harga mait geus mulai nararaek teu nyawa di dieu mah tuh Pak tingali apakah bukan satu kebanggaan terhadap kita ketika boga anak daek cicing di pondok pesantren Pak urusan keyakinan urusan masalah rizki punten Pak justru merekalah yang menetap di pondok pesantren dengan ilmu agama anu rizkina min haitsu la yahtasib tidak akan terukur oleh akalnya manusia urang mah jadi tukang bas hayang boga duit 150.000 kudu gawe tisuk sampaikan ka sore tapi kiai santri calon-calon daripada kiai cukup 5 menit 4 kali takbir 400.000 tuh Pak mantap urang kudu bunga di lembur urang di daerah urang masih kena pondok pesantren makanya sabab urang mah butuh karena kiai tadi cek Rasul silman kotoa sambungkeun tali duluran nu bodoh butuh karena kiai ge butuh kana bodoh nu kolot butuh kana budak nu budak butuh kana kolot hiji tah silman kotoa kadua cek Rasul waqti man haroma kudu daek barang bere ka jelema nu koret pan urang mah lain gitu urang mah barang bere teh ka jelema anu sok mere leres teu Pak lebaran siling anteuran atuh nganteuran ka jelema nu bager ka urang lebaran cak indungna ka anakna ceng anterkeun ku sia nya ieu boluna hiji eta sirupna hiji eta gulana sabungkus eta kopina 2 bungkus anterkeun ku sia nya tuh ka imah bleh ditu tuh nu imahna aya lawangan cek anakna ma emang eta dulur emak memang lain dulur aing tapi eta mah bager ka urang anteran ku sia ka ditulos cek anak nama eta nu digigir imah emak ge lain dulur kene jeung emak nu mana cak indungna eta nu digigir eta memang dulur aing laju maksudna kumaha emang eta kumaha moal dianteran kitu teu hayang aing kudu nganteran ge emang kunaon mah saumur-umur can pernah si eta barang bere ka urang maka lamun si eta ka urang koret piraku kurang kudu dibageuran teu hayang aing merena tuh padahal cek Rasul barang bere mah kudu ka jelema nu koret naon sababna sabab engke jelema nu koret ya terpancing sifat kebaikannya jadi akhirna maena ngarumasa isin amat aing ieu padahal aing mah koret ka manehna tapi manehna daek mere ka aing aing ge daek mere lah ka manehna ku sabab isin tu pan jadi nyambung deui duduluran katilu cek Rasul terakhir katilu wa'fu amman zalama kudu ngahampura ka jelema nu pernah nganyerikeun hate ka urang ulah boga sifat dendam lain sifat Rasul lain sifat para anbiya sifat dendam mah adalah sifat warisan tina setan justru urang kudu sadar bapak kolot urang indung kolot urang Nabi Allah Adam jeung Siti Hawa dikaluarkeun ku Allah ti surga ke alam dunia gara-gara setan ngabogaan sifat dendam fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi tuh makanya cek Rasul ulah ngabogaan sifat dendam eta mah sarua jeung nuturkeun setan insya Allah kahartos Bapak kahartos Ibu alhamdulillah Bapak kolot kula baheula pernah ngomong kieu cek Bapak kolot kula haji mun caramah di mana bae nu ngadengena geus ngartieun geussan sabab tujuan ge hayang kaharti kahartos apa tacan Pak tacannya horeng Bapak kolot kula ge baheula pernah ngomong kieu sagala cek Bapak kolot kula haji mun caramah di mana bae geus meunang sajam leuwih nu ngadengena can ngarti-ngarti bae meujeuh sakabal-kabal teuing kacape-cape
mudah-mudahan aya manfaatna khususna pikeun sim kuring umumna keur urang kabehan sim kuring secara pribadi oke ngawakilan daripada Kang Fauzi nyuwunkeun doa ti para hadirin sadaya mudah-mudahan ieu kami ku Allah sing dipaparenan sehat deui amin suarana sing sehat deui amin urang mudah-mudahan kumpulna dina ieu tempat adalah awal perkumpulan urang dan berakhir kumpul kita bebarengan di jero surgana Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin sakit anu kapihatur nyuwunkeun dihapunten atas segala kekurangan doa mah ku kasepuhan urang bae sakitu nu kapihatur hadani Allah wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.